Wa fi ba'di nusakhi jeung tetep tina sapali pirang-pirang salinan matan idza mata ari aya lafad idza mata. Idza mata di mana-mana pae itu mafil ina dina pae wa afama jeung bareng paham naon qauluhu dawan musannif lapad waqo ay binafsihi tegasna kudirna itu umma annahu sanyana itu umma lau turiha eta lamun dialungkeun naon ma perkara namsan utaya getih atawa anu taya getihan eta tetep lahu pikeun itu umma sailatin anu ngocor fil ma'i dina anu cair atau anu ancur doro tamadarat itu umma wa wajing ari itu doro ma eta perkara jaza anu geus mastikeun bi kana itu umma sarofi marofi bi syarhi sogir dina kitab sarah sogir walam yata'arrab jeung teu pabenrok itu umma li hadal mas'alati kana ieu masalah fil kabir dina kitab al kabir. Wa idza kasurat jeung di mana-mana loba non mayitatul mangkena mayitatu mah bangkena perkara nafsu anu taya getihan eta tetep lau pikeun itu umma sailatin anu ngocor wa goyarot jeung robahkeun itu mayitah makana perkara waqa'at anu ragrag itu mayitah fi dina itu umma najasat tangan najiskeun itu umma hukana itu najasat tangan najiskeun itu mayyitah hukana itu umma wa idana sya'at jeung di mana-mana jadi naon hadhil mayyitatu ieu pirang-pirang bangke minal ma'i tina anu ancur kadudin sapertikeun bilatung kadudi khalin sapertikeun bilatung anu aya dina cuka wa fakihatin jeung aya dina bubuahan lam tanjis ta teu najiskeun itu mayyitahu kana itu umma qat'an kalawan pasti. Wa yustasna jeung dikajabakeun ma'a masatna perkara dzukiron dicaritakeun itu mahuna dina ieu masalah naon masailu pirang-pirang masalah mazkuratun anu dicaritakeun fi mabsutati dina pirang-pirang kitab anu dipanjangkeun babaranana sabaqo anu geus tarima tilanon ba'du sapalihna itu masail fi kitabit taharati dina kitab taharah wal hayawan jeung ari hayawan kulluhu tegasna sakabehna itu hayawan tahirun eta anu suci ilal kalba kajaba anjing wal khinziro jeung bagong wa majeng perkara atau hayawan tuwli dan anu dilahirkeun itu umma minumatina itu kalbun jeung khinzir au minadi matawati salah sajina itu kalbun jeung khinzir ma hayawan sartana hayawan tahirin anu suci itu hayawan wa ibaratuhu jeung ari gambaran musannif tasduku eta anu nuju itu ibarah bi taharatid dudi kana sucina bilatung al mutawallidi anu jadi itu dud minan najasati tina pirang-pirang najis wa huwa jeung ari itu hukum kadzalika eta nya kitu deui bisa jadi suci wal mayyitatu jeung ari mangke kulluha tegas sakabehna itu mayyita najasatun eta najis illa samaka kajaba lauk cai wal jaroda jeung simut wal adamiyah jeung bangsa adami wa fi bani nusakhi jeung tetep tina sapesanan matan wa benil adami ada aya lapad wa benil adam yartosna anak incu Nabi Adam ay mayyitatakullin tegas mayyitatikulin tegasna bangkena saban-saban saiji min hati itu tegasna saban-saban bangkena saban-saban saiji berarti mayyitatakulin tegasna bangkena saban-saban saiji min hati na itu nu kabeh teh samak jarod adami bahkan cek sapalisan matan ma ibnul adam fainaha dasanyana itu mayyitah tahiratun eta anu suci wa yusau jeung dikumanul ina wadah min walau gil kalbi tina letakan anjing wal khinzir jeung bagong sab'a marotin kalawan 7 pirang-pirang balikan bimain kalawan make cai tahurin anu suci itu maun hidahuna anu ari salah sajina itu sam amarraj mashubatun eta anu dicampuran biturabi ku taneuh
at-tahuri anu suci itu turab, ya anu ngumuman itu turab al mahalla kana tempat al mutanajjis anu kanajisan itu mahal. Fa in kana makalamun buktian al mutanajjisu anu kanajisanana mimma eta tetep tina perkara zukiro anu geus caritakeun tu ma fimain tina masalah cai jarin anu ngocor itu maun kadarin anu kotor itu maun kafa tak cukup naon mururu sab'i jiryatin ngaliwatkeun 7 pirang-pirang kocoran alaihi kana itu mutanajjis bila ta'firin kalawan teu make taneuh. Wa dalam tazal jeung di mana-mana teu leungit naon ainun najasati datiahna najis al kalbiyati anu bangsa anjing illa bisittin kajaba ku genep kumbahan masal umpamana husibat timab-timab nya dihusibatkeun tah diitung naon kuluha sakabehna itu situn goslatan wahidatan kana kumbahan anu sahiji wal ardu jeung ari bumi at-turabiyatu anu bangsa taneuh la yajibu eta teu wajib naon at-turabu taneuh fiha dina itu ardun ala soid numutkeun kaul asoh wa yughsalu jeung dikumamin sairin tina sasana naon berarti